Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka tingalieun nuhunkeun sedekah. Jigana luka tiris ieu teh luka hari lapet, luka hoream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari dipaksa mah keluarkeun. Tah anu bade ngadamel masjid oge paksa ambe keluarkeun. Leres. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mustahidihi illa yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Al-ayah wallahu a'lam. Cangkel calik. Bapak pengatur waktu, penata acara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Yos campur sairi nya Pak. Yosnya. Dan uraos masa galarupi kena dicampur-campur. Para alim ulama, para kiai, para santri anu ku pribados dihormat, sareng mugia ku Allah dimuliakeun. Bapak aparatur pemerintahan Desa Rawa beserta reng-renganana anu ku pribados dipihormat, sinarang ku Allah dimuliakeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mugia salawat dilimpahkan ke junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantenana teh anu janten panutan alam, anu janten panutan umat. Saha umat Bu? Saha umat Muhammad Bu? Umat Muhammad sahabat abdi sok mau sholawat Bu. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin nyata Muhammad teh junjungan urang sadayana anu kudu dipuji-puji. Masa dari puji-puji teh urang teh sing seueur emutna ka junjungan urang teh nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.